Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup GLM Sawala 2 akan mendongeng dengan judul Sora Kendang di Lembur Sisingaan. Baheula aya hiji lembur nu asri di tanah Subang. Lembur nu dikurilingan ku sawah hejo ngemplo, kebon nanas nu seungip, jeung gunung nu nangtung pageuh ngajaga rahayatna. Cicing hiji budak leutik ngaranna Ujang Jaka. Ujang teh budak nu lincah, pinter, tapi anjeunna sok isin kana budaya sorangan. Sora naon ieu teh? Pasti nage mau rame, mending lanjut main game. Padahal unggal bulan mulud di lembur sok aya pagelaran sisingaan. Boneka singa gede dipanggul ku opat lalaki gagah. Kendang ditabeh dug dug dug, gong ngaguru. Terompet nyelentrung nyaring. Tapi Ujang kalah milih cicing di imah, bari main kaulinan dina HP. Hiji peuting angin ngahiliwir ti sisi sawah. Bulan bulud ngagantung di langit. Ujang rek sare. Tapi anjeunna ngadenge sora aneh. Dug dug dug. Prang dug dug. Ujang hudang. Ujang Jaka. Nah, hidup alim ninget-ninget karena kebudayaan sorang. Anjing teh, nah biasa nyerius. Kami teh sisinga, kudu ngareueus ka urang Subah. Sakedapan buruan imah jadi caang ku koneng emas. Ujang dibawa ku sisingaan ngapung ngurilingan lembur. Anjeunna ningali sawah ngemploh. Anjeunna ningali nini-nini keur nginon carita. Anjeunna oge ningali para seniman nabeh kendang bari kesangucur. Kami teh sisinga, kudu ngareueus ka urang Subah. Anu naik di singa teh nya eta tandana budak anu bisa ngajunjung rakyat Subah. Ujang kaget tuluy dititah naik kana tonggong. Abdi naik ka ditu. Mohon sabab budak Subang kudu wani ngajaga warisan karuhun. Pas anjeunna linggih, jreng anjeunna ngarasa aya kahaneutan asup kana dada. Anjeunna ngadenge sora karuhun siga ngaharewos. Awas, tong poho kanu akar. Tangkal anu sagede, gedena asalna tina akar anu kuat. Panon Ujang baseuh, anjeunna sadar. Salila ieu anjeunna salah, anjeunna leuwih mikaresep nu jauh. Tapi mopohokeun nu aya di lembur sorangan. Ti harita Ujang jadi budak pangrajina diajar kasenian lembur. Yuk babaturan, urang ulah ngan ukur resep kanu budaya modern, tapi urang ge kudu nyaah ka budaya sorangan. Hate Ujang sok ngageter ku rasa bangga. Sabab anjeunna ayeuna ngarti. Jalma nu mopohokeun budaya sorangan sarua jeung mopohokeun jati dirina. Ku kituna barudak, urang kudu reueus jadi urang Sunda. Reueus boga budaya Subang jeung reueus ngajaga warisan karuhun. Sebab sisingaan lain ukur boneka singa, tapi sora jiwa urang Subang nu moal menang pareum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.